Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi shadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza judahu wa hazamal ahzaba wahdah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Qala Nabi wa Maulana Muhammad, at-tahaddusu bi ni'matillahi syukrun wa tarkuha kufrun. Qala Ibnu Malik, wa bi ikhtiyarin la yazibul munfasil idza ta'adda ayazi al-mutasir. Kersana panitia penyelenggara kemerdekaan Indonesia yang ke-80 tahun. Kemudian ia panitia Majelis Taklim Al-Ikhlas kersana ajengan Agus. Kemudian Pak RW-na, Pak RW-na, Karang Tarunana berkah ya syukuran, tambah syukur, tambah nikmat di Gusti Allah. Baheula abdi ge can nikah. Ayeuna mah tos 2025 hampir 20. Hampir seberapa tahun sih? 14. Oh, 18 tahun. Abdi siap deui. Ta ieu teh wa faslu mas'ulin bi harfi jarri aw bi idhafatin ka waslin yajri. Ibnu Malik bin Aufiyah, lamun urang hirup hoyong barokah kudu loba silatu meh panjang loba dulur. Mari dia yang begitu ibu mawat jadi lu begitu materi lu begitu tetere cuk saha 17 Agustus kemerdekaan supaya orang jiwa raga teh merdeka. Kumaha disebut jiwa raga nu merdeka teh? Anu hatina merdeka tina nafsu. Anu hatina merdeka teu nginget-nginget bae dunia. Sebab ad-dunya mahalun lil balwa. Ibnu Athaillah dinaikam ari dunia teh tempat ujian, dunia teh tempat cocoba. Pasti baheula mangalawan penjajah, ayeuna mah ngalawan kebodoh, loju, jurang-jurang kemaksiatan, dan loba curik. Geus buku aja teh kunti. Kita kelobana nu hadir teh ibu-ibu dan disebut lagi makhluk komo di dieu mah lobaran ranjau kehidupan. Rana oge ngeureuyeuh ngaji. Tuksaha dari rana ke pau aja. Da ustaz ini dia nama tinu barokah. Bau tinu pau. Lain bau mau main ngonang.
hari 17 Agustus teh hari kemerdekaan teh nganuhkeun ka pahlawan. Saha ari pahlawan teh para wali anu ngalawan Belanda baheula teh para wali da baheula mah bupati teh wali baheula. Mata wa fi ikhtiyarin la yajibul munfasil iza ta'ata yazi al mutasil. Pilih kurang teh ulama wali jarah kanu deukeut. Seperti di dieu mah nu caket teh turunan Cirebon, Eyang Paku Jaya. Aya di dieu makam Paku Jaya di dieu. Tah eta teh jarahan di Cirebon eta teh. Baheulana teh ngalawan kolonial Belanda. Lamun di ayeuna serang ke Belanda karomah teh ladang tina istiqomah jadi paku aya balamaniannya tanaman teh tanaman paku karomah na yang Paku Jaya teh di mana diserang ke Belanda jadi paku. Nah namalna Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Baik, bojo lah. Bojo, komentar lain namanya tumbuh baik. Macana teh Robbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina ada 12 kali jarahan teh malam Senin. Kadinya jarah nganuhunkeun ka pahlawan. Pahlawan teh para wali. Bagi macara teh aya kanu jauh wae. Pada pulus. Pemicahan ngadon meuli Cangkaleng balik deui. Banten meuli peuteui meuli asin direlep di laut. Hari wali teh kabagi dua dina kitab Karomatul Aulia Fathur Rabbani. Aya wali masyhur, aya wali mastur, tapi karomahna mah salumarenduan. Cara jelema erek ayeuna dolim tek ihir sihir tek ihir para nabi para wali eta teh balik deui kana ngagaweanana sabab teu apaleun bahwa anu kumanehna digawean teh para wali Gusti. Beda urang ayeuna sihir ngadukunkeun jelema biasa. Aya nu nembus aya nu teu. Lamun urang ka para wali cek Allah man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Di mana jelema ayeuna ieu jelema ayeuna naon kawalan ti aulia maka ieu jelema bakal diperangan ku Allah. Anta kade ulah kawalannya jarah teh kanu deukeut heuh. Moal aya Islam di dieu lamun aya ayeuna Syekh Paku Jaya. Eta teh di Cirebon turunan Cirebon. Mata hati-hati ulah nyepelekeun ka para wali anu deukeut. Jarah malam Senin maca Robbana atina. Entak lamun teu di aya nu ngaji we mah emok bangkering. Jadi paku we cenah. Entak disebut Eyang Paku Jaya di mana diserang ku Belanda jadi paku. Itu karomah teh. Ai karomah teh ladang naon? Ladang tina istiqomah. Lamun ayeuna jelema atina asbab nu kuat. Pakoh ribu pisan ieu hirupna. Maka ieu jelema tajrid kan. Anu tajrid teh limpahan anugerah ti Gusti. Keur saha eta? Keras parawa anu cap, anu rib, babu runcing didoakan, diwirid, dipuasaan, dugikeun ka di bergunung-gunung, satahun sagunung. Pantes bisa ngelehkeun teng-teng ayeuna belan dengan peralatan nu saaya tapi aya karomah. Tah mantap urang ge kitu. Bisa aya di dieu nu sok unyak-anyuk ka emok ka bangkeuling misalna museup wae. Bawa we ka dinya jarahkeun salaki teh eceuk. Ge teh dipaku maot teh eceuk. Wafiyah biarin la yaji ulmun fasil idza ta'ata yaji al-mutasil. Hakikat tina kemerdekaan naon? Bring ka masjid.
lalaki lohor asal maghrib bisa subuh pinuh masjid teh tah eta hakikatna merdeka. Lamun ayeuna tuh ayeuna 80 tahun masih kene kurang ka masjid. Indonesia musibah gem tsunam di mana-mana akibatna rib loba kapungkaran parau parabot atau parawan baik atau salah kieu ceuk ngomong mah daripada setruk aja. Nu penting mah bisa sedekah. Bisa dibayar pakelos ya. Nah itu sering. Udah penting ke suri. Benar aya basor, aya absor, aya basiro. Aya urang mah matana mata pedang. Oh kobolotot tapi teu ningali. Naon sababna kahijab dosa. Urang mah kahijab dosa mata jarah teh. Hayangna teh kanu jarauh we. Padahal di setiap desa, di setiap kampung ge aya wali Allah nu baheulana ngalawan Belanda. Mata masjid deket, Masjid Al Ikhlas makmurkeun. Di Masjid Al Jabar di fotoan. Di Masjid Al Ikhlas dari foto-foto acan. Aya nu kitu? Aneh eti Mas dulu pokok. Ayo cik Mas saya. Ceti aya. Entin aya entin. Kokom aya kokom. Mudah-mudahan kita sebut sing asup ka surga. Ngan maot ti heula. Di pangeunanganna ibadah teh di masjid bisa bari sasarangan. Ngomel we HP atuh. Di masjid ngadon molor sateulah. Ieu jalma bisa warid kulantaran daek wirid. Urang mah cacak-cacak wirid geus poho kau. Kumaha urang rek meunang anugerah keimanan nu sangat kuat. Naon sababna? Jangan salah memaknai kemerdekaan. Jelema geus pasti tanggal 17 Agustus dikibarkeun bendera. Awas ngibarkeun bendera tapi teu sholat berarti jam teu merdeka. Urang ayeuna meunang rek arak-arakan rek naon deui ngaranna teh nanti teu jajam panaan rek naon deui naon teh. Karena apa? Rek festival rek naon rek pe. Ngan kade di mana geus upacara kudu daek sholat. Lamun teu sholat cilaka. As-shalah mahalul munajat. Kuncina kahirupan teh sholat. Mata istikharahna ge para ulama. Dugikeun ka dalam keadaan Soekarno dulu keadaan sakit bela negara bela rakyat maksakeun anjeunna jam 10 ayeuna pagi ayeuna merayakan atau lebih kemerdekaan. Dulu mah ayeuna naon pamimpin TPB akan keur gering oge dugikeun kamaraan rakyat. Ari ayeuna mah pamarentahna calageun tapi ayeuna dibikin masyarakatna sarakit. Betul tidak? Betul tidak? Oh, nu korupsi teu pemenang mah, menaker mah, tiap kementerian duit teh triliunan, namun dibagikan dasar rakyat jika Indonesia teh mual aya nu teu ngarokok. Kunaon jakang teu ngarokok berarti lu rokok. Mantap mending ngarokok bari tapakur daripada teu ngarokok teu tapakur. Mending kena jelema lempang make senal tapi mikiran Allah. Mantap mending datang ke masjid bari nantung. Paksakeun datang ke masjid bari nantung daripada ke urang ke masjid di dalam keadaan dipaksa kudu naon kudu ngagoleh. Karena kita ini semua adalah buronan kematian. Urang teh al mautu babun pahlawan mah teu didoakeun geus mulia. Idil fatah asbatil qadiru fi urang mah sebagai penerus kudu naon tinggi cita-cita. Wa ma yanil mudhafa yati khalaqa anhu fi i'rabin idza ma khudiba. Wa ma jeung urang masyarakat. Wa ma jeung santri kade santri Al Ikhlas ulah ngagung-ngagung guru mul ngamulya ngagung-ngagulkeun guru urang. Da guru mah teu diagung-agung geus agung. Pahlawan mah teu diagung-agung geus agung. Tapi kumaha carana sangkan pahlawan para wali bunga teh lamun masyarakat ketos salat. Lamun ayeuna santrina boga prestasi dengan akhlak dan budi pekerti. Itulah ciri NKRI, rakyatnya berbudi pekerti. Tepuk tangan untuk Indonesia. Mata kudu loba dukungan. Itu
Merdeka jiwa dan raga. Kalaulah kita tidak ada hasrat untuk dipuji, tidak ada hasrat pengen dihargai, dan tidak ada hasrat pengen dibalas budi. Nah, begitu karena cinta NKRI. Tepuk tangan untuk Indonesia. Sok, jaga kabe, jaga dia, tangan jaga kabe. Anu tekieu berarti stroke ya. Tak kieu. Ai kemerdekaan kalau urang kieu. Sekarang nunggulan sirah batur. Jadi jarak kan udah, pesantren kan udah, kak kiai udah, tak tukang uremkeun, tukang talil berek, urang teh rokok di Samsung, lah jeung coklat teh terus. Jadi batuk kok si Abah terus. Berek, tukang uremkeun teh BHS, teh kemerdekaan. Ini macengan teh, terus we ini beres sarung nu maot. Pakai surat tubuh teh ngajung jurigan. Tapi di Bandung mah loba Ustaz jujur aja. Kalau Ustaz dibuncuri bisa. Cita maneh ngahina ka urang sia. Aing ngan 2 kali deui gesan. Teu panggil geus di tahun 2000 genep. Ayeuna geus sabaraha tahun teh nya? 20 tahun nya. 18. Anggar we gareuneuk ningan. Panah rusak, dunia teh rusak, tangan rusak, kaki itu bujur. Sudah baik membuktikan kenapa dia itu bujur dan kena cincin. Berarti saya tak ambeien. Anak kita nanti nonton teh oh siapa ngaji dalam munyar tak gitu tak. Da maot pati nu ngunyar heula. Tuh diomengkeun da sieun maot. Ramekeun TK, TPA, MDA, ngaji barudak teh nu deukeut. Ngaji aya kanu fasilitas halus bari jeung ayeuna teu buku aliranana. Geus urang mah aliran mah wakoloti we, ti kolot urang al aslu qawiyun, nu halus mah aliran nu baheula. Tepuk tangan untuk kolot-kolot urang baheula. Kamu ayah urang, kamu saya kok. Kok angkat tangan ya lalwaton, ya lalwaton, ya lalwaton. Hubul waton, bintang iman, cintare. Bintang iman, bisa. Indonesia dilani, angkahun wanu pakoma. Angkatan kita baik dan bisa oke lah. Kulumai hanya lagu NU apa ayat lagu NU hati wahai tanah airku cintaku pada imanmu. Angkat tangannya harap nasibmu bangkitlah. Angkat tangannya. Indonesia negeriku kau berjiwa. Angkat tangannya. Tak mengancam dan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancam dan binasa di bawah durimu. Ya lalwatan, ya lalwatan, ya lalwatan. Angkat tangannya. Hubul waton. Sing tarik aku atau cakil ganti ke kiri aja. Kalah aja. Kacau ini mah. Yang mana kejelasan terus kumaha teh? Kita sabulah dua mana? Tiga nu order nang dilelep mana mah? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Angkat tangannya. Doanya. Wa ala alihi wa sahbihi
mau dibodohi dengan apapun karena Indonesia kuat lahir batinnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa hasbi lil zalimin ya keras wa al-rikna bil salimin wa ala alihi wa jadi jalmi anu istiqom di mana orang menang musibah tapi gak jadi deket jeung Allah eta teh leuwih alus daripada orang menang nikmat tapi leuwih jauh dari Allah eta teh goreng. Mata urang teh tilaman diajar melak meh bisa amin, diajar sobar samemeh datang cocok, diajar syukur samemeh urang menang kabagja non sebabna ari usaha mah eta mah ibadah, ari rezeki mah jatah sekali deui ari usaha mah ibadah, ari rezeki mah jatah sing bener ibadah we menang jatah anu barok sekali deui ai ibadah mah eta teh aja disebut nate ngomong atuh etis teh siapa dah kun diulang-ulang aja teh kobari poho hari ibadah mah jeung ateu aing leungeun kunaon duduk gitu coy kalau ustaz ge sok bunga sok sia nyebut naon dia sebetulnya aing ka ustaz teh marah teu gitu coy aing teh panggil 18 tahun teh asa beuki waranian jeung mah teh Anda perlu ngajaga panca indera, Pancasila. Anda perlu 17 rokaat. Agustus 17 Agustus deh, tadi bentuk dulu teh aina di bulan Ramadan 17 Ramadan bertepatan jeung julul kur maka angka 17 itu mempunyai arti yang sangat istimewa menang isyara menang ayeuna naon menang musyawarah para wal 17 Agustus 17 rokaat 17 ayeuna Ramadan eta termasuk julul kur berarti urang lamun hayang berkah teh kan kade jaga salat jaga ayeuna kahirupan tina Al-Qur ulah sampai urang jauh tina Qur lamun budak ngora karang taruna kade lamun geus ayeuna 17 tahun ke ada yo ieu teh kita 17 tahun ke coy 17 tahun ke atas mah kade bahaya jangan sampai dibodohi akhirnya banyak parawan kagoda ku ayeuna dengan apa dengan ayeuna buayan-buayan rayuan laki-laki mata kate-kate kuduan loba pisan ayeuna rayuan laki teu saeutik ayeuna parawan rasana ran jeung saha bajace parawan sarana gimana berarti parawan teh kudu loba dirojong karena kebaikan ayo dirojok setenang para raul main rojok pae di mana donor dia gempa gitu ya halus semang kenapa 08 supaya ingat di mana jalma geus khusus salat bakal meunang naon surga nu lawangna dalam ulah hirup teh naon sabab 45 tiap hari dikuatan ku Allah supaya hirup teh ulah jauh tina syahad tina tauhid ka Gusti Allah mohon asal 4 kali ngucapkeun syahad 5 kali tu maghrib isya subuh mata 45 eta teh angka supaya urang ulah jauh tina wujud kita kok mohon lapal tulin hawa tepuk tangan atuh dari putra ilmu ayat
kelas kurang mah wa mayanil mudhaf ayat ya salah anu fi i'rabil mau dipah maksud eta we urang mah sebagai generasi dia nu ngaranna guru mah nu ngaranna pahlawan mah nu penting santri teh bisa teruskeun dikala guruna ke Pak Haji Agus tes ayeuna sepuh dengan apa ayeuna dengan ayeuna utur atau sos teh aya hantur ke dalam dunia maka bakal atau pahlawan lamun ayeuna anu santrina ayeuna bisa neruskeun ka masyarakat bisa ngamalkeun ilmuna dan berprestasi akhlak da surga maleun keur viral surga maleun keur sohor surga maleun keur ngawuru kitab tuhfah dan keur ngawuru kitab nu gede tapi surga mah keur jalma nu ikhlas tepuk tangan untuk para kiai walaupun ngajarkeun alif-alifan tetapi ikhlas desa kita mampang hayang berkah ngaji hayang tenang ngaji kemerdekaan 17 Agustus bingung sulit susah sarki leungit teangan kokong sarki leungit dipangajikeun oh edan di ustadnya ka bawa ge ustad nyebut gelo moranian kurang dia jadi Ustad Agus tadi yo jadi ajengan dia mah kudu kuat mental masyarakat nah rebel ya lo kalau tadi nyebut gue gelo atuh kita sugane salaki ece jadi ben udah eksol jadi hakikat kemerdekaan itu di mana masyarakat geus ngabri ka masjid di mana mau ada pinu berjamaah tah eta disebut hakikat kemerdekaan tapi lamun jauh di masjid jauh di ulama jauh di kiai kasabna ge barokah antak lamun urang hayang kasab barokah kudu ngalaksanakeun 4 perkara hiji ulah deukeut jeung jalma nu sok dolim kabas 2 ulah aya 2 kudu deukeut ayeuna jeung ulama anu ben 3 ayeuna kudu naon kudu boga doa nu jadi 4 kudu rezeki anu hal ulah jadi jelema teh anu naon nang saukur hirup teh hayang ngeunah tapi embung cap kolot baheula mah murah bacot murah cong ongkoh teh loba dalil tapi bu lain urang mah maha bacot maha cong urang mah loba ngomong tapi weuh makanya lobana jelema jadi bupati jadi ayeuna wali kota jadi gubernur tiap datang ayeuna rek ngalonkeun datang ka tiap kampung ka tiap gang tapi geus jadi teu aya persan ayeuna anu direalisasikeun lobana janji tidak ada bukti padahal anu dibutuhkeun ku masyarakat lain pamimpin nu loba janji tapi pamimpin nu aya bukti tepuk tangan untuk pamimpin yang ada bukti pang salaki cing ben cing cuy awewe teh loba bayar loba beuli entar salakina kudu nu gede kan banyak saya teh naon gede nu kitu atuh keur naon saya teh pada goge leuleus mah dan nu penting mah bager badak naon nang puyak mah pada goge burut kelas getong ya kita kadang kudu ngajaga panca indra Pancasila ajengan anu de masjid udah pasantren udah ramekeun ku sarare ulah wakak anu jauh non sebab yang penting kurang hidup dalam dunia teh non penting teh naon diajar hirup manfaat kekerba itu kayak gitu kudu ngajakan naon tadi teh tauhid ka Gusti eta terkait ketuhanan yang maha naon qul huwallahu wa ilahukum kamana jauh we jadi omong mangkal ketuaan gitu kayak tiluan aja budak nanya macam tahu patahnya ke siapa harus kira dan terpama lah begini suka tinggali ini nyangkung beda dengan tadi jauh gampangan nanti ulah balik kembali jelas sudah ngajuri dari itu izin ketuhanan yang maha izin ketuhanan yang maha satu
tujuan teh urang teh eta supaya naon hirup teh ulah loba tujuan lain ka Gusti amin dong latin urang teh loba pohona tapi Allah ngaraksa jeung cintana urang rek kumaha urang nepi ka Allah da hirup urang neningan loba kahayang matang lamun jelema loba kahayangna seperti kencai nu curcol ti dieu dia anu akhirna teu bogoh tujuan omong geus beunghar pedit eta teh seperti melat naon jalma beunghar anu jalma beunghar anu seperti kena gali sumur di luhur bun moal ngocor teu dapat ieu mata nu medit mah kudu dicek di Jepang cenah haji usaha lagi kudu dikendalikan dikenyot sebenarnya mereka oke diladenan dilamotan laki dilamotan lamun leuleus beres sumanget ku aja beres susu rek kumaha salat jeung ngaji teu ngagantel beres kieu terus negara rente beres susu ini semoga tata kram supaya daek ngai tidak ngaco jadi ngaca jadi ngaji moga ilmu padi cinta NKRI dia nu daek ngaji mulia dan jelema ku ngaji silakan aja jelema teh nafsu padahal daek ngaji insyaallah bakal bisa kan tanah suci gak cukup amin gitu mah kudu daftar amin terus daftar untuk nyawa ini da ke Mekah teh kudu make doa Matikin waktu ilah dinaika muaman syakaroha qayyadaha fi qaliha jalma anu syukur teh saluat jeung ngonci kanikmatan nu ngaranna ayeuna syukur teh lain nikahkeun wae termasuk kemerdekaan teh syukuran ka Gusti salat jeung zakat ge puasa eta syukuran ka Gusti ngaji syukuran kemerdekaan baik salat baik ngaji baik zakat sedekah ieun budak bekian ieun budak syukuran seuceu neueuh-neueukan ceuk naon syukuran budak syukuran teh kudu ieun bunga ka batur antas ribu hirup dengan budak wae karena naon teh ceu ketuhanan yang maha syukuran loba syukurna loba leuwihna saeutik syukurna saeutik leuwihna lamun jalma loba hirup ningali batur ribu hirup kudu loba syukur ulah loba ningali batur mata kudu loba syukur sameme urang menang kudu diajar sabar sebut sameme urang menang cocok cing loba melak meme urang sameme disangal geus disangalan teh jadi geus jadi buah ka dituna bisa jadi ayeuna amal sok rek bisa kumaha urang nepi ka Allah rek bisa ngajaga tauhid di mana lamun urang budak teu masan tapi abi baheula mas ajengan di dieu kali itu teh arek ayeuna 5 tumak ayeuna mah geus SD SMP SMA perguruan tinggi jadi 1.200 santri teh bisa jarek pesantren kuliah ya abi biasa mini oke gratis teu kudu mayar kan eta mah sarena digawir Oke, buru-buru diukti lah memplong ya nomor udah kiri mau bisa iya ngaji saya dekat dengan maklum kiri kehampangan bisa otong dari kedua kemanusiaan yang adil dan jajakeun hatiku auladakum di mana hati auladakum teh di pasantren di majelis di da budak mah boga ada belum boga ilmu di atas ilmu teh ada itu mah urang teh dikenang di mana-mana abdi ngabdi umroh ngabdi haji ke luar negeri tidak ada lagi negara yang sangat disegani dan sangat sopan adalah Indonesia. Tepuk tangan untuk Indonesia. Di Mekah tadi Madinah rek salat wae dilengkahan tuh kasopanan hulu gede tengkahan
da zaman jahiliyah di Mekah baheula kurang sopan urang apanya punten sampurasu rampes tuh pan urang Indonesia mata baheula mah kajengan teh mama cipaku mama ayeuna gentur mama sempur kiai teh kitu tuan tuh nyebat kenang mama cicerah mama cibaduyut kabubur begitu mama bojong mama cibabat gitu ka kiai teh kajengan tuan tuh nyebat kenang baheula hari ini mah pan kajengan dah, wih tadi datang itu tukang beli, itu cina upai datang upai. Upai kolot di kadek, budak. Gitu, enak. Abdi bola mas Ande di Garut ke Sukabumi, di Sukabumi ke Banten, di Banten ke Jawa Timur. Kamu ayah ajengan aja. Iya, santri TKB. Ayah anak kiai. Iya. Ayam ajengan ngelewat kieu we terus modal gede tinggali we dah ayam ajengan biarin apa pan kaki ajengan teh kurang hormat kalau ngurepkeun teu saropan da perda eta teh nu ngurepkeun teh atuh jantungan aja ngomong keur ngamandian mayit ngiceup 5.000 sok siapa mana coba gak anak mantu nama kalau samewek terus bab ngamandian bab ngurep begitu ngajar daun betul teh matak sok dimana hidup hayang barokah lalaki teh ditanya nyantri deui nyanu bayang nyanu segitu dua hiji kayak main kabatin di atas ilmu teh adab tata kram sopan san si sopan diajarkeun eta teh Pancasila harapa rukun Islam teh harapa teh salah teh sabab ngambilna ayeuna rukun Pancasila teh tina rukun Islam ingat urang kana rukun Islam rukun iman ihsan rukun Islam ayeuna 5 rukun iman genep ihsan hiji jadi 12 tahun bahagia jelema teh lamun geus cilaka 2 kok apa Pancasila tapi tak apa ayeuna rukun Islam teu apa rukun iman teu ihsan teu gawe kahadean tah eta teh bakal cilaka mata la ilaha illallah angkana teh aya 12 supaya ingat urang kana hirup ulah jauh tina ngararapkeun rukun iman rukun Islam ihsan ka Gusti adab tata kram salaki gering pencetak usapan tong disentakan wae mesti pegang di gering teh kalau kader di fotoan status keun menuju ngagibrik dak deui ekogin dan kitu teh awe mut ka saraki ngome HP we digeulakeun teh ulah loba ngome di rumah kudu nyonyoo naon tasbih ulah ngome wae tuh tinggal iman nu diajar nurutan nurutan ulama di nurutan manut teh urang teh kudu loba nyonyoo tasbih nyonyoo manut kene lah lato-lato mah ngajelang atuh urang boga manuk menang men dikurung diparap diberengin dimandi sabulan 2 bulan 6 bulan oke gacor nurut kanu bogana sato wae nganuhunkeun kanu ngurusna piraku urang anu hirup dengan nuhunkeun ka Allah sakitu di mana diberi fasilitas ku Allah zaman ayeuna yang Pakujaya mah di dieu teh pararoek lampuna paroek tapi akal jeung hatena cara aya akhir zaman ayeuna jelema teh hatena paroek akalna paroek lampuna cara mata pantes hirupna teh loba pisan musibah tina ulah manusia tina daek ibad karusak wae alam dunya mata sok diajar syukuran ka Gusti tuh kitu manuk wae ge nganuhunkeun kanu ngurus gerak urang eleh ku manuk fadkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun urang ieu naon teh kampung naon teh urang raja desa eling cek Gusti Allah teh da teh eling ngome HP we terus da HP teh kuotaan aja apa jeung merekna ge combo sia da mah eling
keweling teh di mana ngadenge manuk puncuing kakara eling sahanya nurek naon da ngaji teh nanggunyar jeung make kacamata di tuh di lahan da sieun maon jadi nu make kacamata tereng neuleuh aja tereng maon teraseun tong oh diajarkeun ayeuna kemerdekaan teh nu kadua supaya hirup teh ulah jauh tina wa innaka la'ala khuluqin azim. Keistimewaan Kangjeng Rasul teh akhlakna teh istimewa. Imam Nawawi malam yahtalim qatu toha mutlaqon abada. Nabi mau euy tarang ngimpi jima Rasul. Ayo cak kami mau gumjung mau nyonyong baso. Jadi Kangjeng Nabi mah tarang ngimpi jima. Nabi mah ludah nage jadi obat sok aja ayeuna Sayyidina Ali nuju teu damang diludahi ku Kanjeng Rasul disebut Abu Turab. Naon sebab disebut Abu Turab Sayyidina Ali? Sabab anjeunna nuju ka pungkupan masjid teh aya tehlan baheula mah sok bobona teh dina taneuh maka disebut Abu Turab ela alam lakob gitu. Jadi tiup ku Kanjeng Rasul teh diludahi damang ludah Nabi mah ludah nage jadi sok aja salaki ka perempuan ciduhan deh gua aja da isukna teh ngagecpluk hiji kumorolongan deh da maneh mah tuh titanus maneh mah atuh ngaranna ge cubluk pindah ka luhur kedak di mana hirup yang barokah teh lalaki usaha awewe ngado lalaki usaha awewe puas tanu gitu geus awewe ngadangukeun cariosan suami lain ngadangkan manya geus kemerdekaan jokieu jeung salakina teh we aya bakak kaki deung aduh rasakeun tong ya erek ayeuna lah subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula illa billahil aliyyil azim rabbana atina sing tarik urang tarik Belanda eleh, Jepang eleh, Portugis gerombolan PKI kunaon ku dikir ka Allah subhan kata kurang dari mana urang lipu baca la haula wala di mana menang rezeki alhamdulillah rezeki teh beas utak setik deikeun nekeun bae la haula wala salaki geus teu balik baca inna aqtoina situ innalillahi ini atoh ku salaki teh san awewe edan warung nang geunah jadi randak teh mewek we terus terus ojo mewek terus itu kunaon jeung ngelapan panon itu kunaon ngelapan mata sedih atau memang ningali uing hayang ceurik salah kita kudu loba dicintai dicium atau diciuman wae mah teh salah kita gugus meureun katilu naon jeung persatuan Indonesia ajarkan kehidupan ini wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu walaupun satu desa satu RW beda-beda pendapat tapi itu penting bersatu. Tepuk tangan untuk kebersamaan. Ulah loba parase ulah loba gontok-gontok ulah loba sudon kabat
rubbama qadha alaika bidanbi fakana sababan fil usul. Kade urang teh ulah goreng sangka ka manusia jina sia maling ulah bisi eta jelema teh tobat terakhir jadi nepi ka Allah kabungkur. Umar bin Khattab benci Islam, Khalid bin Walid benci Islam, Saroko rek ngaburu Nabi, tapi ku berkah hidayah Allah jadi ngabela Nabi. Efek teh make gamis, efek teh copet, make sorban, efek teh copet. Mantap, jangan terbuai dengan penam bisi eta teh tapi ngaji pernah dionang ka Aljabar sakota Bandung ngayakeun di Aljabar TKTPAM di Adis ini kan itu di Aljabar efek teh nu make cadar teh nu make kerudung sarki copet. Kata kadenya ulah terbuai dengan penam mau zaman ayeuna dan me ayeuna jelema teh anu luar biasa nu kumaha penampilanna sederhana tapi ngajina sagala bisa. Tepuk tangan untuk Kiai Setelah. Alhamdulillah. Urang kudu sieun teh ku jalmi nu biasa tapi penampilanna biasa sederhana tapi ngajina sagala alhamdulillah. Oh ternyata naon deui nu paling penting ke urang? Nu paling penting urang keur hirup di alam dunya kudu naon? Kudu diajar jadi jalmi nu melak. Irfin wujudaka fil ardil khumur. Tuh para wali dina kitab Aina Hikam, para aulia Syekh Kujaya asalna ti Cirebon baheulana ti Mataram. Di orang Sunan Gunung Jati di dieu ngaislamkeun daerah di dieu yang Pakujaya teh. Eta disebutna ge lakobna mah Sunan Kalijaga. Dina pada Masya Allah istimewa. Istimewa naon ceuk melakna jero. Aya Islam teh sasareatna di dieu, Islam di dieu. Wayana aja. Ayo para aulia mah melakna jero di munan ku taneuh sehingga jadi hasilna. Ari urang mah kepelakan teh di umuran ku taneuh ge nongerak katingali. Naon sababna? Teuing jadi ting moal dahayang ditingali ku jelema, teu ditingali ku Allah. Ari para wali mah di mana dipuji teh racun. Ari urang mah hayang dipuji teh. Ari para wali mah di mana menang pujian teh ceuk para wali mah racun. Urang mah hayang alus ceuk jelema goreng di hadapan Gusti. Matang tak irfin wuzudaka fil ardil khumur. Melak teh cing jero. Sehingga karasa Islam teh merdeka teh kurang. Melaan itu doa sah, doa kolot kurang baheula 40 tahun dan 80 tahun ke belakang. Ihalatukan amal ala wujudil kiram min raunatin nafsi. Janganlah kamu menanti-nantikan amal. Tong ngadaguan talang ke ngadaguan salse. Naon sababna? Bisi teu pangih deui jeung ngaji. Bisi teu pangih deui jeung ayeuna salat berjamaah. Non sebabna sabab hirup di alam dunia as-shalah mahalul munajat. Salat teh tempat munajat, salat teh ayeuna naon? Keur ngabukakeun pintu rahasia Allah. Miftahul libabil ghuyub. Salat teh naon? Tadkhirul qulub min adnasi dunub. Keur ngabersihkeun dosa, keur ngabersihkeun sambilang-bilang ayeuna hate salat. Mata kuncina salat teh tangkal, tah ieu tangkal ya. Ieu tangkal. Ya aya dahanan ka dieu. Naon sababna? Sabab aya tangkalna. Amanu lain mah zakat, haji, umroh eta mah dahan bisa nempel ku aya tangkal. Terus deh jadi tangkal nanti salat tangkal amanu lain dahan, salat tangkal amanu lain sedekah dahan zakat, sedekah zakat eta kabeh dahan, puasa dahan, haji semuanya tangkal nama sholat. Jadi jagalah sholat maka kehidupan urang maka dijaga sholat urang. Namun sholat na beres hidupna maka beres. Namun sholat na telat rezekina ditelat. Mata kalau saya sholat tong ditelat-telat bisa kaburu sakarat. Tong diengke bisa kaburu jadi bangke. Tuh Pak Aceh, pakai ajengan Aceh. Wah, sholat can waktu sholat geus adane mah enak. Baheulana we. Kudu turutan teh kieu kolot baheula. Kolot baheula mah atuh menikmati kehidupan dengan ibadah. Rek kumaha menang rezeki nu barokah, rezeki jatah, ari usaha mah ai usaha mah ibadah. Rek lamun urang hayang menang rezeki anu barokah, wayahna kudu da hayang lawan rezeki jatah nu aya berkah. Ayah, nah kudu tempat ibadah. Toh diengkeng bisa jadi bang. Tuh tinggali hayam, ayam mor dipencit ayam mora daging nampuk tulang rangu bisa dipakai seblak. Tapi ayam kolon
di presto liar digigil kucing utuna coplok hiji tetap tobat di sekolah mali linglung sih lihat bisa lihat lamun ini lincah cah lihat ya oh gitu tafakkaru fi khalqillah wa tafakkaru fi dzatillah rubbama ruziqal karamah lam takunu lahul istiqamah seperti yang ayeuna Pak Kujaya mah eta mah kerasna ayeuna wali nu kaengeun karamah walaupun kurang disepelekeun teu bisa diudak ku kuasa urang da itu mah tingkatan ge geus dinasibkeun ku Allah jadi kakasih Allah aya urang mah jelema biasa kudu aya asbab kudu usaha kudu daek ngarit kudu daek tani kudu daek gawe naon sabab da urang lain wali. Nah dina pada urang sadaya mengisi kemerdekaan teh nganuhunkeun ka karukun Nabi Musa yang ngelekeun belantara Firaun 40 tahun dan dina tafsir cari 40 tahun namanya diijabah ku Gusti Allah. Jadi lamun urang ayeuna ngeunah fasilitas aya rumah, aya jalan raos, ieu teh lain menang urang. Menang doa kolot-kolot urang nu baheula. Mata urang kade ulah goreng ka sepuh-sepuh urang nu baheula. Naon sababna? Sepuh baheula mah melaan kentel beujit, melaan teu tuang, melaan teu ngaleut, ulah karanapan ku anak ieu. Lamun ieu ayeuna kemerdekaan diisi ku hura-hura, maka seluruh pahlawan teh nangis. Tapi lamun diisi ku pengajian model ieu, insyaallah nyanak barokah. Sok cobaan nonton Ali Asfi. Wah, jelema pinuh, dugi kan pingsan atuh mah hadir oge. Coba ngaji, udah pingsan-pingsan aja. Matak mending kena rieur keur ngaji daripada lalieur tara. Ngaji mending kena pusing keur ngaji daripada para rusing tara. Ini apa itu ke para rusing isuk loba bayareun. Loba ulang-ulang siapa kita. Loba nunanya. Nagih. Dan kumaha teu loba nu nangki da salaki disentakan wae. Aing rumah tangga jeung maneh 18 tahun menyuguh kemajuan. Sok salakina teh sia yang maju sok wae di rodaan. Obat kerakyatan yang dipimpin kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Oh, diajar musyawarah. Sok rek ini, sok rek ini. Gantian sia kieu. Balik terus jangan naon atuh meneh teh menang musawar sarangkeun lamunyar naon teh lamunyar heula lah mun diomekeun teu bae jeung geus kitu coba iklan aja lu daek musawar nah ulah yang menang sorang contoh salaki yang meuli cangkalek saya yang beli cangcut salah lima yang beli kopea beli kolor 17 Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita angkat tangannya Deka tarik atuh karang taruna mana perempuan laki-laki ayo suaraan ayo minum teh botol ya duit siapa yang teh saya teh butuh duit teh kan kudu barengan tawakal ka Gusti urang teh butuh usaha teh kudu barengan tawakal ka Gusti sok riweuh-riweuh ngatur-ngatur Allah hirup teh urang teh media takdirna Gusti sawabi kula imam la takhuf aswar akbar tong sok ngatur-ngatur Allah tinggal itu nu make kapal urang rong mengger-ger nyen ayeuna nyon di imah nyen pondasi beres karena pondasi ulah kemikiran tenteng teu keneh urang keur naik kana kapal jalik dina kapal make sabuk pengaman ulah ngatur-ngatur kapal di mana itu pilot nanya di mana itu pilot
bisa teh hirup teh kitu tong sok ngatur-ngatur pangeran tong sok ngatur-ngatur dunia da ilmu kana sa Allah subhanahu tong sok ngatur-ngatur da geus aya ngatur na media takdirna Allah teh kurang tuturkeun we ka hayang Allah ini mah siapa geus dibere kieu hayang kieu geus dibere kieu hayang kieu geus hayang we sugan bunga sugan syukur mewek ke siapa pegawaian teh mewek naon teh bau kelek mun sia tunggu boleh gitu nyawa karena kita ini orang yang tidak tahu malu pengemis dan peminta-minta di hadapan Allah loba minta jatah ke Allah teh tapi wani cul ngaji wani cul sholat betak pantes hirup teh urang mah loba cilak loba musik malam yaskur qadran ni'am faqad ta'arrada li zawaliha cekin wa bailah malam ya'rif qadran ni'am arafaha bi wujudi fuqdaniha sajal man teu syukur ka kami maka ku kami bakal ingetan ku musibah jeung panyakit ibadah teh ulah kos kuda ku naik ka dipecut wae kuda mah lamun hayang tarik teh ku dipecut wae eta ibadah teh ulah kos kuda ulah ngadogan musibah jeung panyakit wae jadi urang teh kudu ibadah teh kudu loba kuku urang teh loba kudu loba kuku mah dina kagorengan mudah-mudahan tuh dia biaya jalma terajakan dia biaya jalma terabengar tapi terajakan duitna triliunan usahana di mana-mana mobilnya puluhan rumahna di Sumarekon rumahna di Gagoreson rumahna di Kota Baru Parahyangan tapi penyakitna wa Allah diberi ujian lain berobat ke Santosa tapi berobat ke Malaysia kapena sekali berobat tiap Senin 500 juta naon penyakitna tiap ngalengkah busiat wae naon beunghar ge peperepetan wae dan mahal teh hidayah can mahal hitut sia mahal hitut kita dina ngaji pokok ayeuna ya ngaji pokok ayeuna dina kitab nikah ada nikmatul ijad nikmatul imdad naon nikmatul ijad teh nikmat dibere ku Allah nyawa sabaraha nyawa urang sok ayeuna urang duit loba dibere duit 2 miliar tapi pae isuk da mana sok si dia tadi bere dina HP iPhone tapi ceuli ocoy duanana dae mah dae cenah kenaon geus sok eri ocoy pada bau tah si eceuk geneueut ocoy ngamun cegaya ah ribut kan geneueut ka ocoy mah ribut beungeut glowing ai bujur teh nyakola perepetan terus lagi nonton TV pamanehna asal pamajikan ngalewat brot gitu terus laki nanti anjir kena pot pintu beungeut geulis tapi babarihi hilaf babarihi hitut gitu atuh maneh teh seuri ngaji teh seuri maneh di mah baeut nanya terkapar di WC tengah hujan demi dia mau oh gitu sering baik untuk koneng oke lah kunaon nur ilahiyah teu bisa asup kana diri urang kunaon cahaya Allah teu bisa kana diri kana asup kana diri urang beda jeung para wali hari mah para wali mah tos tajalli mencorong hatena terus aya sifat takabur ria hari urang mah babaraah tajalli tahalli jauh hari tahalli naon cenah Kang mengenal sifat Allah 20 hari tahalli mengenal sifat Allah 88 tah eta jalmi-jalmi anu janten pas kasap terus kabuka manahna terus ayeuna caket sareng Gusti Allah teu aya ria jeung takab hari urang mah mesti kena hayang kapuj mantap anu kalima keadilan sosial bagi seluruh rakyat itu tuh nikmatul ijad nikmatul imdad Allah merek nikmat anu disebut nikmatul imdad fasilitas nu temesen sesuai kebutuhan urang pan urang teh temesen coca jeung ningalna lidah jeung rasana kuping aya pangdangu aya kuping jeung pangdanguna
tangan jeung gerakna sabaraeun yang merisiku sok jelema beunghar emasna 3 kilo pake kabeh tapi wusut kuan kieu berlemah terus mana ceu onangan dah heuras terus dah kata nikmatul imdad Allah masihan fasilitas temesan urang kenaon beunghar oge ulah leh kucing kalau we menta murang hirup teh kudu kos kucing da kucing mah tara protes anakan 5 ge di mana suka neangan bidan teu ini mah kucing oge dalam mau mah ngalewat pan mana sieun bener yang Paku Jaya pan ngalewat ieu ari heuh bener eta kade hirup teh ulah naon ulah sok ayeuna aral sumpah turutan konah teh kosmoy geus teh cuma nurutan geus teh coba nurutan ulama nurutan monyet monyet mah konaah monyet mah kok nah doger tuh di Tanjung Sari di Sumedang loba monyet cintang duit mah dibikeun ka dulungan manehna mah cukup we dibere jauh terus kan aya monyet bagi duit tuh bacak masyarakat teh urang monyet masyarakat teh urang monyet urang mantap ayeuna teh masyarakat teh turunan Firaun monyet masyarakat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat innallaha ya'muru bil adli wal ihsan diperintahkeun ku Allah teh diajar adil ku keadilan Allah mah bisa dosa gede bisa jadi leutik dosa ayeuna kade ulah nganggap dosa leutik sabab asalna dosa gede ge tilu leutik heula ku tirutan anjing mah tara protes sok anjing dibere naon dibere tulang dituang dibere sangu sakepeul dimakan tapi jelema bere hujan nu hujan wae bere panas meni panas wae teh jelema ada mantap hirup teh urang mah leuwih-leuwih ti wing mah kana rangkeun anjing ieu mah monyet eti aya mana meni wae mana aja balik naik ke mana sih teh kokong oh papa banyak siapa banu ngompol aing aja ini mah aing kan yang aliran cai kan dijak sekali kan oh mata kirupa berpikir teh diam teh kudu sapertikeun bancet mata kirupa nurutan oh bancet diam we bancet tapi berpikir sato wae ge nganuhunkeun ka Allah piraku urang berakal dengan tak wajar tahun 17 Agustus pengajian berarti Islam di sini bukan Islam formalitas tapi NKRI yang berkualitas. Tepuk tangan untuk orang dia. Alhamdulillah. Cung saha nu aya hadiah na cung. Randa cung randa. Randa nini anu genyur. Nu pernah katembak zaman Belanda. Mah menang hadiah mah hadiah. Ya hadiahna kalender 2026 dan minyak ajaib bisa ngerubah nasib. Nini jadi parawan deui. Oh, tadi mah aya 2, hiji deui saurang deui da duaan. Harana anu tos daya wawasan we. Nuhun sok tadi. Marhaban amal kursi 2 ya nur naik Jadal Husaini syukru alaina
jarah tara kayak Paku Jaya. Di mana? Di mana? Ini apal. Rek lain nu jauh apal. Ada turunan Cirebon, dirina teh robana. Sana. Robana atina. Kan ada lamna ieu mah ya. 12 kali jarah malam Senin yang Paku Jaya. Rumah nanti di mana diserang ke Belanda jadi paku. Yang bisi-bisi nyerang orang buah utang mau uang kredit. Bisi ya malah ente-ente. Karena lagi bisi. Bener tuh ke utangnya dia pamer. Kita perlu ngajaga 17. Rokaan sholat tuh enak Gustusan karena pawe dilakukan dari sholat itu. Kita kurang teh kudu ngajaga non saha ada tauhid ya supaya maut husnul doa teh Allahumma barik cuma doa dahar dari maut dahar bakalan belum di jero kubur kayak kuatram di babaturan anak eleh tah Belanda teh kunaon tasbihan wa tahmidan wa istighfar eleh takbir subhanallah walhamdulillah kemerdekaan sih takbir kasih kita genut puji tak puji toma sekalian tak isi inang kakilu dina 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 kahirupan teh tempatna kabingung jeung kasuk disebut ilmu manfaat lamun urang nambahan sieun Gusti eta ilmu manfaat teh kade ngaguru teh kanu ben ngaguru teh kanu ben ulah kanu sal disicilak oh mudah-mudahan ku Allah kurang di desa sofa ras enak gugen maulid nabi kade barawa cai tapi hati di bawah ulah cai di barawa karena botol keur ngaji teh hari hati jadi barawa maka ngaji malah kalian lebih karena caritaan sok timbul karena kata kaburan tapi lamun ngaji terus timbul karena perasaan bakal timbul ketahuan minimal karena ruh karena sir aya izin ku Gusti Allah ulah ngaji moal boe tapi eueuh kae daerah eta teh nu ngaji komo teu ngaji ya kalender nah ieu salawat ieu amalkeun nya pemain kamu kang 5 tumbak kamu ke pesantren 2000 hiji da ieu ngamalkeun salawat ieu sakali tos salat bisa jadi 2 hektar aya di Subang aya teh aya nu di Ciamis pesantren teh aya cabang-cabang jadi kalau mun aya nu kasurupan baca ieu lamun teu ku foto
panggil gitu kan dan juringna ngomong sorangan anjir babaturan kan disebut tadi Ustaz jujur minyak nah ya tetangga bawelnya oleh sekarang karena beli memang emok pengkeliling alurkan harus begini kan lagi kasih tuh hari kan namun bukan salah gede gelus oleh sekarang kan jadi nggak geblok jadi lato-lato nah iya mah emang cina hadiah nama dia minyak nak tuh jadi soca hadiah kan kami ayah anu hese maot sami kan alhamdulillahirabbil alamin insya Allah halo Bandung kota udah sholawatan ya kesopannya anggarnya ponok menyuka kita perlu banyak nyok aspek turun dari itulah sami-sami macam syariatnya panjang siswanya beribadah ke Allah mancenan cari teh salah lo penting mah kurang hari usaha mah ibadah rezeki maja mantap lamun urang hayang loba jatah ku loba ibadah lamun hayang rezeki barokah kudu loba ibadah insya paksa mangpak mumpung hir bisi kaburu mah nini maot Ustad oge ngilu ngorekat ayeuna urang ngoskeun pepeling ayeuna para wali supaya urang ingat kana mah bari nu ieu na dipiekeun tah sodaqoh ieu bagikeun bari dijajahkeun ku akang ieu teh shalawat ieu teh sae kanggo rezeki anti sihir di ongkoh bisa aya ece beus na beung ada beteung naon gitu kan baca we sodaqohan udah 50.000 teh dua keur naon keur penyian pesantren sodaqohnya nu sodaqoh sing panjang nu teu sodaqoh berarti nu pedit mah bakal tereh mah Maulaya salli wa sallim daiman sing tarik ala habibika ayo orang saradia mengpeng terhirup di dunia sarang amal tersamper jaga di akhirat wa
sunaya ya Rabbi bil Mustafa sing tarik atuh cebali sidana wa nufir lana ma ya wasi'al karami Gusti seerkeun rizki dino ilmu ku pangerti sareng wargi teras kahiji ku berkah kangjeng ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana wa ghfir lana ma ya wasi'al karami Mogi kampungna barokah Mogi masyarakat getol ibadah Ibadahna istiqomah Sadayana kengeng karomah Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Al-Fatihah. Kami iya nak saromangan kami. Tanya amalkan sholawat sekali. Oke, udah teh di Majalaya di Solokan Jeruk di Cibodas. Paseh aing pesantren ya kami itu. Bari kuliah, bari SD kelas 6, kelas 1. Berarti Yuswa 7 tahun kerja sama pesantren. Dan kedah mondok. Pesantrenna kedah bari mondok. Bisa ini kan asrama na. Baheula mangaliwat santri teh ayeuna mah khusus anu salaf, khusus anu di balai rombeng masih kene masak. Hari anu SD, SMP, SMA anu kuliah mah terus di cateringkeun masakna. Kantun belajar we budak teh. Nyeuseul mangga bade di laundry mangga. Nu penting putra urang pesantren kanu boga sanad guru. Insya wallahu ya'ti bi ibati wa fi'ah liwalahu Beli di sana ibu, minyak mangga. insyaallah oi dieu sadayana sing diangkat derajat dunia coba tinggal ieu nu boga ieu babi dibacakeun bisi ayeuna teh Arafah macana Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bahri anwarika wa asrarika wa lizani hujjatika wa uzi mamlakatika wa imami hadratika wa tirazi mulkika wa khazaini rahmatika wa tariqi syari'atika mutaraddadi bi tawhimika yang sayyidni ainil wujud
والسبب في كل موجود أي Bang. 10.000. خلقك المتقدم من نور ضيائك صلاة تحل بها مقتدي Satu. وتفرج بها كربتي وتنقذني بها من وحدتي وتدخل بها عصارتي وتقضي بها حاجتي صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين عدد ما عرض به علمك وأمره كتابك وجرى به قلمك وشبقت به مشيعتك وأصصت إرادتك وشهدت به ملائكتك عدد الأمطار والأحزاب والرمال وأوراق الأشجار وأمراض البهار وبياع العيون والآبار والأنهار وجميع ما خلق مولانا من أول الزمان إلى آخره وما مضى به من الليل والنهار والحمد لله العزيز الغفار. Mudah-mudahan berkah Nabi Khadir, bimuwajjat Nabi Khadir, Syahul Qadir, Sajailani Lil Karamah, sarang wali masyhur yang Pak Mujaya. Al-Fatihah. Sakitu nagatur atunon utos jariah sini pasian gedung di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.